Teteh janda. Mohon. Ke mana deh kamu? Ngarona. Ngarona kamu jadwal ngarona isuk tong sok bodak mamajikan teh. Mang Dira karunya baturna pang maturankeun bete cenah. Nyaan kamu jeung Mandira. Tinggal ieu engke ka itu. Nong sok teu percayaan wae hayo. Mosok atuh ka itu. Tutupan teh pantau budak bisi ieu. Teu percaya ngarona pugu jadwal ngamanehna teh isuk. Jeung Mang Dira. Teu percaya. Toong lah urang mah ka itu. Suami ka mana? Panan geus papisah. Papisah? Jadi randa ayeuna mah. Kumaha sih mamang posisi keur ngarona ieu? Mau naon mun ka Mana naon aman. asli? Asli darek jeung saha atuh mah anu nyarekan ayeuna mah. Mamang ngarona ini si Yobi Gus mau naon? Mana naon. Ari Mang Dira itu jeung saha? Dia jeung awewe. Mang, Asli mau naon? Mana naon. Emang Saha? kuna saha eta? Randa. Anyar. Cepet dong ibu. Kurang aman ke situasi. Ada gua di dieu. Ajak ngobrol sakedeung. Era. Ayo bawa, ayo ngobrol di itu. Cepet, aman. Teh? Segera rek mana? Hah, kulan? Terecangan. Mohon. Asa curiga ieu mah. Kurang intip geura. Mana geura salah kita ngarona cenah jeung Mang Dira. Jang, Hah? naon? Obong ngarona jeung si A. Yobi Gus? Hah? Tanya, teu sagrup. Hah? Oh, obong ngarona cenah. Dia meninggal ieu mah jeung awewe harewosan udah ke harukeun mobil. Anya, Asli jeung teh. Mamang marona sorangan, ka dieu nyamper. Tuh, cek urang oge sih eta mah gede wadul ka pamajikan teh ungal-ungal ge gede wadul sadam kaos kita kurang tingalikeun. Kamu naonan di jeung awewe? Nuan Mang Dira be ka itu Tong heula. sok aduh balasan kumaha tuh kamu ieu? teh, hah? Mang Dira be ka itu. Tanya ke Teh, Teh. teteh janda. Mohon. Baru. Urang oge. Oh, teteh Kamu segede wadul? Ya, Pak, calge abi. Oh, Teh, mohon. Mang Dira be ka itu. kumaha teh emang gatal gitu? Itu sih. Kamu Kamu balik kamu masuk ke kamar dulu. Teh, nya sok. Oh, iya, mangga teh, mangga. Kamu masuk ke Tuh kan kamar. aing mah jadi diomongin anjing deh. Obong janda ini sampai balik ah.